urang ngadeukeutan Kangjeng Nabi bakal deket jeung Allah. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Cintakeun ka kaula, Allah bakal cinta ka maneh. Ai hayang cinta ka Allah maca sholawat tilok boloon. Da kumaha cintaeunana Allah? Kunaon sia haju ka aing maca ka Allah tuh Rasul aing pan sia nyaho salat ti Rasul aing. Pan sia nyaho haji ti Rasul aing atuh ka Rasul aing bae sia mun tayang maksudna wasilahan. Lobakeun maca sholawat. Qul bejakeun in kuntum tuhibbunallah mun anjeun cinta ka Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Tuturkeun kaula engke ge bakal dipake ka cinta. Cintakeun ka Kangjeng Nabi, lobakeun maca sholawat, Allah bakal cinta. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-munada fil azmani wal ma'arib ari anu disebut diceluk digero dina firang-firang zaman jeung pirang kabutuh wal maqasid jeung pirang-pirang maksud khamsatun eta lima. Urang setiap menit setiap detik kudu terus ka Allah hese tapi kan aya nu bisa per detik per menit per jam terus teu pernah poho ka Gusti Allah hese tapi aya nu bisa tinggal urang geus datang ka mana ingetna ka Allah. Urang mah inget ka Allah teh ketika dibere gering. Mun urang dibere gering Allah goler di rumah sakit kakaraknya Allah mantap cek Allah. Oh siapa mending gering berarti lantaran siapa lamun sehat tilok Allah-Allahan barang gering Allah-Allahan tah digeringkeun ku Allah. Itu kene lamun dagang rugi Allah Masya Allah ya si manajemen sakigeus bagus sako dagang rugi Masya Allah. Oh cak Allah maning dirugikeun ku aing. Itu kene lamun katipu ku batur kakarak Allah-Allahan. Nah jadi berarti lamun urang nili kadinya eta panyakit teh ngadeukeutkeun urang ka Allah lantaran ku sebab urang gering urang inget ka Allah. Keur teu gering mah teh inget ka Allah berarti gering jalan menuju Allah, rugi jalan menuju Allah, katipu jalan menuju Allah. Waduh keur teu katipu mah teu wauh jeung kiai barang katipu boho subuh ge ditanggoan kiai salat subuh ditanggoan kiai ngaji ditungguan keneh bae nyana deuk bebeja bahwa nyana katipu kamari mah keur meunang untung teu pernah datang ka imah kiai berarti aya anu wauh lah ka kiai ku sebab katipu nyana nu mantap tipuan eta termasuk jalan ka Allah. Geus saya urang minta mudah-mudahan katipu deui. Mudah-mudahan motor leungit deui. Deres mun ayeuna sabar, mun teu sabar. Jadi nu jelas mah urang mun tayang teh ulah kasasa per detik. Wal ma'arif ketika aya kasanget jeung kabutuh ka Allah. Wal maqasid naon anu diperlukeun ku urang nu dimaksud ku urang Allah. Nah jang paranti muntayang ka Gusti Allah 5 nomor kahiji al mufradul alam. Iyalah mufradul alamnya wa huwa al haqqu jalla jalaluh Allah jalla jalaluh wa hadha huwal maqsudu bizzat wal arba'atu wasailu nu opat sakadar wasilah. Nakiroh maksudah, nakiroh ghair maksudah, wal mudhafu wal musabbah bil mudhaf. Ieu adalah sekedar wasilah, asli nama adalah al mufradul alam. Mantap wa qad yutlaqul mufradul alam ala rasul alaihi salatu wassalam
kadang diomongkeun mufradul alam teh ka Kangjeng Rasul alaihi salatu wassalam linfiradihi bil kamalat lantaran infiroda Kangjeng Rasul kalawan sifat kesempurnaan tandingna Kangjeng Rasul untuk nilai-nilai kesempurnaan neangan timimiti Kangjeng Nabi Adam datang ke akhir makhluk moal ayat tandingna untuk mencapai kesempurnaan ialah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa zuhurihi bil mujizat jeung lahirna Kangjeng Nabi dengan berbagai mukjizat zuhuron haril guro lailat sakumaha lahirna seuneu ipeting di tengah kerpoek anu luar biasa aya seuneu wabeh neuleuh kadinya mentak ialah di syarahan Sahibul Burdah khafata kulla maqamin bil idhafati nudita bi rafi mithal mufradil alami ieu ta dina burdah ta aya ta khafata ngasorakeun tuan kulla maqamin ing saban-saban maqam bil idopati kalawan den idopatkeun idnu di tawaktune den celuk tuan sira Muhammad birofi kalawan rofi mistal mufradil alami hale umpamane mufrad alam ta aya mufrad alam dijuluki Kangjeng Nabi ku mufrad alam. Kangjeng Nabi teh hiji manusia di bajuan kadeleuna makos jelema lantaran di bajuan di sorbanan padahal jero nama nur ilahi. Ayah Habib Rojak mah asli manusia jubah Kangjeng Nabi mah diperebutkeun ku sahabat jang engke boe supaya engke bisa gebedas di malakal mau malaikat munkar nakir man rabbuka hai sulah sok aju punya tanya boe deuleu boe percayaan kan malaikat ge coba make jubah Habib Rojak man rabbuka naon sih acak malaikat iya jubah saya jubah babi brojak jeung Habib Rojak lah ka dia sembarangan bae sia rojak ditantangkan ke malaikat ya Allah ya Rabbi teh Kangjeng Nabi teh di sorbanan di jubahan di sarungan zahir nama padahal nur ilahi anu Kangjeng Nabi mah hampang Kangjeng Nabi mah hiber buktina subhanalladzi asra minal masjidil haram ilal masjidil aqsa hiber Kangjeng Nabi ti masjidil haram ka masjidil aqsa ti masjidil aqsa langsung naik ka sidratil muntaha beuh malaikat Jibril ge geus teu bisaeun nganter Kangjeng Nabi ku luhur-luhurna pangkat Kangjeng Nabi teu bisaeun kekeh Kangjeng Nabi teh ngajak malaikat Jibril mainnya Jibril aya kudu ditinggalkeun mah pantadina ge anjeun nu ngajak kaula mainnya ayeuna teu nganter cek malaikat Jibril hampura Muhammad geus lain wilayah ieu mah kan wilayah Jaki Tangerang mah geus lain wilayah hampura cek malaikat Jibril kula mah datang ka dieu doang ante ieu mah hayu urang naik besa kira-kira malaikat Jibril ngalengkahkeun ka wilayah batur bakal kabeulem tutung malaikat Jibril ai lain wilayah nama teu bisaeun malaikat Jibril ge tapi Kangjeng Nabi mah nyulucus bae ka luhur ngadadahan malaikat Jibril dadah eleh malaikat Jibril ku Kangjeng Nabi masyaallah naik Kangjeng Nabi mah terus langsung pendak sareng Gusti ieu keur carita sompralna walaupun teu meunang Kangjeng Nabi dicaritakeun pendak jeung Gusti kanu bodoh mah lantaran beusi engke pajar teh aduh hareup sedengkeun pan Gusti mah tempat janu ngabutuhkeun ka tempat mah makhluk satungtung ngabutuhkeun kana tempat ihtiyaj jelema nu ihtiyaj berarti dhaif lemah atuh mun Allah ngabutuhkeun tempat atau Allah lemah puguh tempat lagi nyieun Allah geus eta teh meunang dicaritakeun teh kos kitu mah hanya makom-makom tertentu lah nu nyaritakeun bahwa Kangjeng Nabi muwajah jeung Gusti bahwa Kangjeng Nabi Musa alaihissalam muwajah mukalamah jeung Gusti mun dicaritakeun cara mukalamahna teu nyaritakeun Kangjeng Nabi Musa ge
menyaritakan Kangjeng Nabi mukalamah jeung Gusti Allah muajah teh nyaritakeun muajahna nu penting mah oleh-oleh ti Gusti Allah salat 5 waktu sakitu bae geus. Mantak Siti Aisyah mah ngeseun jasa saha anu ngomongkeun bahwa Kangjeng Nabi teh cenah amplok jeung Gusti Allah ulah Siti Aisyah mah keras. Kunaon lantaran beusi kadenge kuno bodoh berarti Kangjeng Nabi di luhur ka panggih Allah berarti Allah aya di luhur kan gitu. Nah iya bahaya kan lamun Allah aya di luhur berarti harita teh meureun Allah atuh pahareup-hareup jeung Kangjeng Nabi. Wah cilaka teh bakos kieu eta tah jang nu bodoh ulah nyaritakeun kos kitu dumadak deuk dijadikeun wali teh ku Gusti Allah ieu teh sambarangan jelema nu teu mondok moal 100% moal jadi wali. Geus moal we cak aing moal udah sok nuntut sia siapa sok harenges aya mah nya cenah wali aya kitu mah Allah aya kitu mah mondok embung sia jadi wali hayang boloon. Wah cenah teh mah kos emang bangkat kawalian emang jang kiai doang yeh pugu kiai ge kagol karena henteu hese. Jadi berarti kudu nu pinter lantaran engke di dunia kewalian teh aya musyawarah di alam gaib para wali mungkin bae musyawarahna di pendopo zaki eta mah meureun bangsa grup wali-wali Haji Fudoli meureun teh mah balik menang 3 juta kan Bud 3 ta 4 hah eta mah wali bolon teh mah aya nu engke musyawarahna teh mungkin di tengah laut aya nu musyawarahna teh mungkin bae engke di gua aya engke musyawarah teh di luar negeri. Di dunia kewalian teh kos urang bae kos kieu kos dunia nyata nu mantap kuari teh teu eureun ieu teh musyawarah nu zahir secara praktis keur dimusyawarahkeun saha calon presiden Indonesia padahal teh dimusyawarahkeun geus cara rahonyana si eta nu bakal teh hese di Indonesia mah siga nya we urang teh dikutak-katik padahal mah dah geus kos kitu bae hese di Indonesia mah teman-teman teu jelas urang milu kana teu jelas we saudara remeng-remeng bae. Nah iya di dunia gaib ge sarua bae andai kata bakal pibahayeun gede tetep ditoel jadi teu kaluar tah dunia teh aya 2 dimensi urang kuari kan keur aya di zahirna bakos kieu ye urang lamun disingkapkeun ku ari disingkapkeun ku Gusti Allah tek bae kabuka aya jin di dieu loba di dieu teh urang babarengan hirup urang jeung hirup jin bareng ieu keneh ngan disingkapkeun ku Allah trek oh urang teh aya di kerajaan jin biasa we darariuk biasa jin ditutup deui jieu urang kieu dibukakeun deui aya jin loba ambal aya nu geus kubacana jin eta mah jin mah anu bangsa make baju koneng teh jin kos kitu janggotan ada jin kumisan nu telok di sisiran kumisna eta tutup deui oh dunia urang deui tuh kan kos kitu teh da urang kuari urang kan dibuka ditutup hijab urang hate urang ketika hate urang dibukakeun trek bakal kabayang sesuai jeung pangkat namanehanana aya anu diinkisapkeun ku Gusti Allah teh langit kahiji aya nu diinkisapkeun langit kadua aya nu diinkisapkeun katilu aya nu sidratil muntaha diinkisapkeun ku Gusti Allah ih atuh tah mah rahasia Allah tah mah nu kos kitu mah kumaha kaluhuran pangkatna jadi urang ditutup deui biasa deui ketika dibuka diinkisapkeun kadeuleu eta mah geus kos kitu bae urang keneh tetapi ieu teh ku Allah aya disingkapkeun aya ditutupkeun aya disingkapkeun aya ditutupkeun ku ari rada lalaunan we heulanan urang lalaunan tatadina henteu nyaho rukun wudu ku ari jadi nyaho rudu urang kan jadi rapih sesuai jeung rukunna eta kakarak nyingkap syariat buh kamari mah aing wudu teu puguh teu karuh horenganan horeng kos kieu nyingkap syariat kakarak teh mulai nyingkap syariat teh dina salat ka kamari ieu mah padu doang tarang di mana sujud katutupan elos jempol suku di mana sujud teu noker ge terus bae
dan lain sebagainya. Begitu orang geus ngaji rukun salat rapi ku kasingkap syariat ngaranna. Kakarak disingkapkeun syariat doang urang geus tenang. Urang geus tenang, pede urang asup ka masjid. Asup ka masjid teh melangkah dengan pasti. Masyaallah. Dek nangtung belah mana bae ge dek dideleukeun ku saha bae aing akur jeung syariat. Allahu akbar, mantep. Dideleukeun bedeleukeun aing. Jarian geus aya di dada aing. Heuy, samarukna kumaha? Deleukeun ku si aing, sujud aing, ruku aing dan lain sebagainya. Tegep jasa Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Wah, mantep jasa ieu. Padahal di jero batin mah hayang kalem. Hayang kalem. Bagus kan salat aing? Wow, udang-udang lagi gede kan? Wih, mantap jasa. Nyoba aing bagus kan? Aing sanajan teu ka Irak ya bajuna memake kan? Wih, kan. Eta. Kasingkap. Eta kakara kasingkap syariat bae ge urang geus puas. Urang geus puas nyingkap syariat doang ge geus puas jasa. Tetapi ketika orang ngaberesan batin, Masya Allah karim, aya lelembutan orang di awak orang teh, anu lelembutan eta teh kahalangan ku nafsu, anu nafsu eta teh horenganan ngendalikeun urang. Ketika orang terus nutur-nutur nafsu sesuai jeung watek, lantaran mata urang teh diberean watak neuleuna hayang kanu indah-indah ceuli teh dibere watak ngadenge hayang kanu merdu-merdu, irung teh dibere watak gambe teh hayang kanu sengit-sengit, letah teh dibere watak mun ngicip-ngicip teh hayang kanu lazat jeung ngeunah, leungeun teh dibere watak mun nyekel hayang kanu hipu-hipu. Lain ya Allah meukeun carita bae heulanan. Suku teh ngawatak kabeh ngawatak satungtung urang nuturkeun watak eta berarti ngahayukeun nafsu moal kasingka batin urang datang ka paeh moal kajen kumaha kudu kumaha tuh kudu dikhorikeun rusakeun mata urang kudu dirusak ulah supaya neuleuh kanu indah-indah pereumkeun mata teh ketika neuleuh nu indah. Kom mimitian carana kumaha carana make aturan syariat ulah dideleukeun kanu diharamkeun ku Gusti Allah, ulah didegekeun kanu diharamkeun ku Gusti Allah, ulah diambekeun kanu diharamkeun ku Gusti Allah, sebab di dinya lah aya kalazatan sesuai jeung watak. Ku ari kurang dipaksa, nafsu kurang dikendalikeun ketika aya awewe peureum. Cak nafsu kudaon peureum? Hidung. benar cak nafsu bener. Bentar coba gua bentar. Deuleu aya awewe. Kok teu peureum? Hook. Putih. Lampung. Gede adat. Tah eta watak akur tah. Deuleukeun cak watak emang eta mengenaeun mun dideuleukeun cak nafsu hayu. Di dinya teh aya nu ngadongkrak hawa. Cak hawa deleukeun urang pan geus ngaji baisuddin anu ngabangkitkeun agama. Cak agama haram tama ngadu antara baisul hawa jeung baisuddin. Cak ajakan hawa deleukeun ngeunaheun dideleukeunana, waduh bibirna mantap jasa, hai peuruhai jasa bau pohara. Cak agama haram tete ulah tete heuy haram dosa neraka ngadu. Ajakan hawa jeung ajakan agama nu menang nu mana? Nu menang nu mana eta? Sia teu jawab. Biasana ajakan mun cak hawa deleukeun lantaran geulis, cak agama ulah lantaran lain mahram haram. Nu menang eta teh hawa apa agama? Tuh sia mah kitu pan dasar disiapan. Kuduna mah pan agama, ai kuduna mah mun kiai mah pan aing mah kiai. Haram atuh kos kitu mah kecuali si batur deleukeun aya batur ulah. Keyondo tau kos kitu mah. Jadi itu mah jarwa isina ka jelema lain ka Allah. Nu mantak ma zahara wa ma baton. Eker ebreh eker samar tetep sieun ka Allah. Dina loba jelema haram Allah. Nu ngaharamkeunana dina eueuh jelema haram tetep Allah. Di lain pan dina loba jelema haram.
dina jelema ngintip. Ngintip ya Allah ya Rabbi. Tah iyalah khorik moal jadi khorikun lil adat lamun urang teu ngakhorik sorangan. Nah penting saha sih nu teu tunduh atuh penting jak kabeh ge tara runduh lantaran emang ge secara syariat mah penting teh jang sare tapepan kabeh ge. Jadi jelaskeun kapan dina Al-Qur'an ge penting teh jang sare teh reup urang sare bersyariat oh masalah asal sesuai. Tetapi kapan orang mah hayang deket jeung Gusti Allah tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ku urang teh adi teu usap ieu teh anggal-anggal aing lain teh cinta jeung teresep ka sia ngahaja sia teh nang meuli jang aing. Kasur aing teh lain terindu kasia tapi rindu aing kasia mantak dibeli ge ieu teh jang sare simbut atuh sia teh beuh lain lalagaan ku aing ngahaja nang meuli tapi naon hartina lamun nuturkeun sia bae mah nafsu aing teh hayang kasia tapi aing leuwih cinta ka Gusti Allah jadi isuk page toge aing bakal ngagoler di beuteung kuburan lamun aing ngagugulung sia bae pan aing rugi tatajafa junubuh merenggang awakna ngajauhan anggal jeung kasur hampura anggal anil madaji ad'una rabbahum salat nyana ka Allah khaufan sieun ceurik nyana tengah peuting wa tama'a boga harepan hayang rahmat Gusti Allah ditinggalkeun bae tempat sare teh geus we nyana mah sajadah nu geus sataun teu disusuh-susuh teh geus pohara deh ambeuna ge geus lain lalagaan tah bapana bentek Allahu akbar. Cak setan teh cak setan Hawa bari numpakan setan numpakan Hawa kiai atuna naonan pan di kamar teh aya anggal sakitu hipuna kasur pamajikan ngongkong gara-gara deuleu ngongkongnya kunaon haju ieu nyempil di dieu mun hareudang-heudang mun tiris-tiris nanaonan lah jabatur nu neuleu ieu atuh maningan sare isuk tunduh gara-gara kiai isuk tunduh kajian kukubat terganggu ya kesehatan pada geus ka rumah sakit mah nyawa sarangan ih kula mah nganasehatan wae ka kiai waduh teh setan bolot setan imang nasihatan bagaimana daripada isuk tunduh aju kadituna kan terganggu kesehatan kan itu mau bisa ibadah geus ulah sok hanteman segala tahajud segala zikir le terus sakawasana bae ya Allah ge nitah ka urang teh lain kudu kikieuan ye Allah teh nitah sakamampuan urang ulah sok dipaksa-paksakeun kitu urang haja tergiur tah ku rayuan setan bener oge nya tuh ajak aduh udah naonan kikieuan atuh yo teu mendingan hees bae ke subuh hudang ulah loba teuing tahajud mah ulah loba teuing geus cukup 2 rakaat geus cukup teu kudu zikir-zikir teu kudu geus bersareat ge ka sorga ieu wah mantep jasa geus asal kagoda urang ku setan ngaringkuk deui tapi lamun cak urang tolol sia goblok sia nu goblok sia setan teh sia lu goblok ngagoda aing ya tuh kiai teh tolol kudu ninggalkeun tempat sare sia bener nu goblok tungtungna mah kiai jeung kiai ngomong setruk stres cenah cak pamajikan kok kiai jadi kiai ya salah kiai jadi kiai wah ya kudu bakal grogol ieu ya teu kudu diomongkeun seakan-akan seperti kitu paksa ku urang mata nundutan urang carekan mata goblok sia mata teu bisa dibawa ibadah awas ya ku aing dibebaskeun ka cai sia ku aing bila perlu kopi ya cak mata boleh oge sih aja ngarokok tapi ibadah teh lamun teu dikitu-kitu moal bisa kumanehanana jadi wali kumanehna jadi solih menang merangan nafsu ulah di deuleunya na bisa jadi wali na bisa hiber ulah di deuleu jadi solihina perang jeung nafsu ulah tah coba ge kabehan ge kos karar itu lamun teu kos kitu moal bisa kabeh ge nya ngalentuk bae kieu bae
aduh ampun eta keur perang eta nya keur perang sebenarnya awas ya kopian nah tah eta sapali 2 kali encan manggih lazat kabelah dieuna lantaran dipaksa encan ngeunaheun encan ngeunaheun teh sabulan 2 bulan masih kene biasa bae teu ngarareunaheun encan dibere ku Allah datang ka mana perjuanganana perjuanganana ketika tek setahun 2 tahun lantaran terus bae konsistennya na penting hudang wirid penting hudang tahajud wirid tidak mau tahu guys pokoknya mah aya nu ngebel ge nu ngebel aya SMS geus pokoknya mah aya lain ti parawan moal masih nyempilkeun kana bae teh moal tolol angel teh mah jadi wali teh mah ya manteng guys pepegatan nya asal penting mah sape segala enta aing mah geus ka Allah paksa awak dikaallahkeun paksa dikaallahkeun Allah kan selalu mere innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim hatta yughayyiru ma innallaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru bi anfusihim moal ngarobah kecuali nya anu garobah mantap cek Abdul Qadir man ghayyara ghayyiru sajalaba nu ngarobah dirobah ku Allah kurang dirobah pikiran urang di kunaon-kunaon sia awak kunaon resep ka motor goblok tolol sia kunaon resep ka mobil ka Allah atuh boloon sia tolol sia kunaon atuh ieu resep ka janda herang goblok tolol eta teh urang teh atuh dicarekan digoblok-goblok urang deuleuh atuh batur geus datang ka mana ibadah teh geus ngeunaheun batur mah geus ku Kangjeng Nabi geus dijelaskeun ketika salat nikmat jasa kagusa ketiga zikir ngeunah jasa Aisyah dek iraha tuh qurratu aini fi salat ieu salat bae teu ngeunaheun gangguanana dunia Aisyah kunaon cinta dunia goblok si awak teu penting teh urang nyarekan awak sorangan sabulan 2 bulan 1 tahun nah kulantaran urang teh diperhatikeun ku Gusti Allah beneran urang berjuangna urang teh perang mujahadah dibere ke ku Allah setik ner ai kungeunang aing makhluk diciptakeun anyar Allah teh khaliq nu maha qadim cicing di mana bae Allah nyahoeun bari nyahona qadim aing mah anyar leumpang ka mana bae Allah nyaho peuting beurang Allah nyaho aing hees aing giuk Allah nyaho dih isin amat aing lamun teu barakallah mun Allah neuleukeun aing keur di TV oh isin amat Allah neuleukeun aing keur dinaik lebe isin amat Allah neuleukeun aing keur ngobrol teu karuan be isin amat sedangkeun Allah mah teu eureun-eureun kapan terus bae neuleukeunana nu maha qadim mah be sia awak lamun dideuleukeun ku Allah per detik keur lain keur ka Allah meureun sia teh ji kana neraka sia awak dibere ngeunahna ilmu Allah kakarak dibere ilmu seetik baku Gusti rasa bahwa Allah nyahoeun geus nikmat jasa bakal ngeunaheun hese nyaritakeunana lantaran dideuleukeun ku nu maha kawasa dideuleukeun ku nu maha jembar dideuleukeun maha gopur maha rohman maha rohim maha goni maha sagala-gala ieu dunia teh ciptaan manehanana ciptaan anjeunna urang keur diperhatikeun lah aing mah makhluk nu dhaif nu hina nu leutik nu pendek umur nu sakedeung aja diperhatikeun ku Gusti Allah rasa nyahona Allah teh terus-terusan bakal nikmat jasa aduh ngeunaheun amat kuari mah kelantaran geus asa dikajahokeun ku Allah salat teh beda nu kamari mah usolli sunnatat tahajjudi rakaataini Allah sejak kaulah salat tahajud bar benang saya kowe lantaran jauh kan jeung Allah make syariat per bulan datang ke Allah teh asa nganyahokeun ka urang nangtung aing dikanyahokeun diuk aing dikanyahokeun di atuh salat aing teh pandang ti Allah Allah teh geus nganyahokeun ka aing atuh geus malaekos kitu Allahu akbar masyaallah ngeunaheun Allah
sami Allah ngeunaheun ketika dek geussan teh ta urang geus beres salat tahajud haju ngedeng dina anggal ke ji Allah nyahoeun aing ngedeng isin amat aing dideleukeun ku Allah dikanyahokeun hudang deui kajen aing mah kajen teuing nundutan bari diuk lah daripada aing ngedeng isin jasa cak Gusti Allah sia hees eta dianggal ngeunahan isuk pageto di jero kuburan mah anggal dek nanaonan sia kudu sare dianggal nu bagus bayangkeun hirup sia bayangkeun ke sia di jero kuburan ku ari make kasur anu bagus nanaonan atuh sia bayangkeun hirup sia bada maot sia di jero kuburan boro-boro kasur puguh samake eueuh bayangkeun ku sia kahirupan anu qaditu selanjutna dan selanjutna lamun sia kuari ngeunahan di dituna moal ngeunah mun kuarina sia teu ngeunahan di dituna bakal ngeunah lantaran kahirupan di akhirat mah kumaha kuarina lamun kuarina urang teh loba sieun di ditu bakal aman lamun kuarina loba aman di ditu bakal sieun sok sia awak aman henteu kuari sia lamun kuari ngarasa aman di ditu bakal sieun mun kuari loba sieun di ditu bakal aman aduh geus moal beus hees urang nikmat tapi ngeunaheun masyaallah nya kulantaran dibere saeutik dimangpaatkeun terus ka Gusti Allah oh beneran berarti sia tambah deui kuari asa dideleukeun tadi asa dikanyahokeun kuari ngojai di ilmu Allah bentah asa aya ilmu Allah peureum asa aya ilmu Allah percis kos urang di laut mun urang ngojai haju kelem di laut teh bentah gigir katuhu kaleus sekelilingna cai kabeh ieu ge sarua urang seakan-akan ngojai dina ilmu Allah kaluhur kahandap ilmu Allah bae jadi dikanyahokeun ku Allah ditambah deui ku ningalina Allah dikanyahokeun deui ditambah deui ku arina ayeuna ku basir Allah ilmu Allah dan lain-lain ku ngadengena Allah geus asa jeung Allah bae ieu teh ya aslina Kangjeng Nabi nu kos kitu teh Kangjeng Nabi nu mantap Kangjeng Nabi be mufrad alam seakan-akan ngan hiji dirina teh nyatu jeung Gusti Allah Kangjeng Nabi teh nu kos kitu mah nu mantap ieu tah bahasana khafadta anjeun ngahandapkeun Muhammad kula makomin kana seluruh makom eueuh makom nu bisa ngaluhuran ka anjeun saha bae ge boro-boro nu ngaran manusia cacak-cacak malaikat rajana malaikat ge Jibril teh geus tinggalin ku anjeun khafadta ya Muhammad bil idopati disumanledehkeun ka anjeun mah numahi anjeun teh lantaran nu dita karena anjeun mah diceluk digerokeun biropi kalawan luhur langsung ku Gusti Allah jadi ente mah Muhammad mislal mufradil alam percis mufrad alam jadi ngahiji jeung Gusti Allah urang mun bahasa ngahiji jeung nu bodoh teu meunang kulantaran ieu mah keur nyaritakeun ilmu kawalian ngahiji teh pan hese ngahiji mah ngahiji rasa adapun urangna jeung Gusti Allah moal bisa lantaran urang mah makhluk Allah mah khaliq urang mah anyar Allah mah qadim manya makhluk jeung khaliq bisa ngahiji tapi kulantaran pikiran terlalu cinta terhadap sarwiti sehingga seakan-akan menyatu dengan sarwiti kabeh kadaleuna sarwiti bae aya naon bae sarwiti aya naon bae sarwiti teu dahar teu nginum inget bae ka sarwiti teu make calana ngagayot inget ka sarwiti nyana sarwiti bae eta ngaranna mabok sarwiti disebut majnun sarwiti disebut majnun laila ku hari majnun Allah khariqun lil adat geus cenah seuri sorangan bae seuri bae sorangan senyum bae sorangan besing ke urang manggih nu seuri sorangan senyum sorangan gagerogol lain deui perasaannya naeukeun jeung Gusti Allah mufrad alam nah iyalah urang mun tayang eueuh deui iwaltik ka mufrad alam yakni Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ulah kasasaha ka Allah bae asal boga keyakinan diatur keyakinan urang teh urang kuari kakara keyakinan ka syariat urang makom syariat lamun urang geus pindah makomna di makom toriko geus melalui yakin toriko urang geus datang ka hakikat engke ge keyakinan urang keyakinan hakikat moal bisa keyakinan hakikat dihijikeun jeung keyakinan syariat moal bisa jadi berarti beda makom nu mantap antepkeun bae moal ngahiji moal nyana di makom itu apeng-apengan
mata ketika aya khariqun lil adat seseorang ulah dituturkeun lamun bertentangan jeung syariat sebab urang mah makom syariat. Mantap kata aya jelema anu heranan ka Habib Lutfi Kiai Saroni heranan ka Habib Lutfi heran cak kana ieu Habib Lutfi tilok salat Habib Lutfi mah sakapeung waktu kadeuleu tilok salat mantap nyana namu magrib gadinya terus bae di jero hatena kok Habib ini enggak salat magrib juga enggak salat. Dicoba ku Habib Lutfi, Kiai coba tolong tuh ambilkan asbak saya di kamar, cokot ku Kiai Saroni di jero kamar. Habib Lutfi keur salat, Allahu Akbar. Ai tadi nu di luar saha? Ai itu di jero saha? Teu kahartieun ku Kiai Saroni cek. Tadi teh Habib Lutfi keur salat, Allahu Akbar. Nya nyokot asbak ge sieun jurig teh asli. Jurig teh asli tah. Eta kan hese eta kos kitu. Kaluar deui mau asbak Habib Lutfi keur ngarokok bae. Tuturkeun ku sia ngarokok Habib Lutfi. Sia ujana moal salat-salat. Habib Lutfi ka sorga teh sia bangke ka neraka jahanam sia. Je, mah kumaha ulah dituturkeun wayah urang waktu salat mah salat bae moal datang kos Habib Ahmad Jakarta teh. Habib Ahmad Jakarta pan Kangjeng Nabi Qadir teh bisa didadak. Bisa dipanggil bisa didadak jelema. Ya, Nabi Allah Qadir alaihissalam ta'al. Hina. Wah, Kangjeng Nabi Qadir, kadir sakedeung aya perlu. Haju bae tangkal buah nu dihareupeun nya wor kos aya angin gitu tabret datang Kangjeng Nabi Qadir teh biasa sasalaman bebeja dan ya sudah cukup kaluhur deui. Ente ge coba ge gitu kan. Coba ge ente deui mah wahai Qadir saya ada perlu wor tangkal buah ente ge kitu bakalna. Kunti anak do datang. Jadilah udah cerita makom kos lalagaan wali teh kos lalagaan kos lalagaan tapi nyata. Nah nu mantak hese lamun nuturkeun zahirna bae loba nu katolojok jeung wali mah lantaran kadang-kadang nu dituturkeun daharna bae kadang-kadang ngarokona bae horengan eta nu zahir nu eta anu hiji deuna di mana moal kaharti ku eta atuh kos kitu amat emang kos gitulah kehidupan para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Urang kuari bisa zarak ka Maulana Hasanuddin henteu amprok bae jeung Maulana Hasanuddin ketika amprok jeung Maulana Hasanuddin wallahu alam boro-boro dibere Maulana Hasanuddin kakarak dibere Gus Dur bae urang teu kaharti dibere Gus Dur bae geus teu kaharti lalagaan luar biasa pan Gus Dur mah sering lalagaan biasa eta pan inget dina anekdotna Presiden Bill Clinton teh ka Indonesia mau anjing penetapan lamun kurang di naon kitu ngaranna diperhatikan hayang serina aya tapi kaget da aya eta nu di kapal teh kan loba lah nu di kapal naik kapal Bill Clinton naik kapal Presiden Prancis naik kapal Gus Dur naik kapal pan seserian ge lamun diperhatikan ku urang begitu dikaluarkeun lengan Bill Clinton oh ini Amerika cek Gus Dur kok ketahuan Amerika ini patung Liberty kan kepegang sama sana. Oh iya betul. Mata cek Presiden Prancis ini Prancis emang kenapa ini Tugu yang ada kekedat. Oh benar cek Gus Dur tinggal Gus Dur mikiran baik oh ini Tanah Abang cek Bill Clinton kok tahu ini Tanah Abang Gus jam saya hilang sial dah Gus Dur lalagaan dia lamun diperhatikan ke orang maknanya jero jasa ketika Gus Dur carita jeung Bill Clinton carita jeung Presiden Castro dan lain sebagainya pimaknaeunana mengarah kana kewalian kabeh ketika kabeh di dieu teh nyaritakeun soal kitu jilbab Gus Dur menentang ketika pornografi Gus Dur menentang kakarak dibere Gus Dur bae urang geus teu kaharti padahal mah ku caranyana lah lain zahir lain batin teu kaharti urangnya lamun amprok jeung Raden Patah pasti bae loba nu teu kaharti urang amprok jeung Maulana Hasanuddin jeung Syarif Hidayatullah pasti ketika berhadapan teh loba nu teu kaharti na kakarak segede Gus Dur ge teu kaharti tobat tuan Syekh Abdul Qadir mah kuari Habib Lutfi ge teu kaharti isuk-isuk di Pekalongan sore aya di Jakarta isuk pagi teh peutingna deui aya di Karawang aya di Purwakarta aya di ditu deui di Bali naik deui aya di Medan aya di eta kok kuat amat sih nyana walaupun naik kendaraan, naik kapal, naik mobil nu nunturkeunana geus seseleh kok nyana kuat amat sih dibere kekuatan atupan lain nu eta awak manusia nu biasa mah sakumaha sih
kekuatanana tetep aya naonan di nyana tuh eta kan hese. Nah ieu urang berhadapan jeung wali-wali mah kos kitu tuturkeun Habib Lutfi ngarokok teu eureun ngarokokna teu eureun di dieu ge aya nu teu eureun ngan aya Habib Lutfi meuli aya mah teu aduh masya Allah yo kan itu besek harti emang kumaha gitu ulah neuleuh teu kahartina nu kahartina bae nu kaharti da bae sebab diperhatikan ku orang ahli Allah loba nu teu kaharti barengan ge coba ahli Allah loba nu teu kaharti ketika nu teu kaharti sing hade ulah suudzon ka ahli Allah mah sebab naon nyana keur aya nu disumputkeun di jero hatena ma'rifatullah wa rasuluh marifat ka Allah na nu disumputkeun sebab lamun nya selalu kos kitu bae waduh ujianna dilaletakan ku jelema. Jadi ketika aya nu teu percaya lain kiai tama lain wali nya nama bungaheun ai urang mah pan tama lain kiai tolol sia deuk sagede kumaha kiaina goblok pan lain kiai teu kadeuleuh ku sia masyaallah ieu aing kiai ieu tolol urang mah ngaku jadi kiai teh wali mah ketika di lain-lain ki alhamdulillah teu kanyahoan berarti di lain wali alhamdulillah aing teu kanyahoan tah ketika teu kanyahoan pangkat teh nuhun ai urang mah diorbitkan kalau anda mau ketemu dengan saya nih kartu saya waduh Habib Rozak Al-Habsyi ahli ruhani bolon ahli ruhani udah jadi tanaon eta dek datang ke mana jadi teken ruhani teu meunang di kitu-kitu ruhani mah jangke ge kajahoan luhur jeung handap mah ieu mah kartu nama make ahli ruhani segala berarti meureun tadina nyana edan gua dicager ieu salah lain gitu hayuh bae jeung ahli ruhani mah engke kabawa urang ku ahli ruhani mah urang tatadina teu nyaho ka Allah jadi nyaho tatadina teu sieun ka Allah jadi sieun tatadina kurang cinta ka Allah jadi cinta eta dibawa ku ruhani seorang guru ya urang nuturkeun ka guruna mah moal bisa lantaran naon lantaran aya kahirupan di dunia luar anu urang mah neuleuh daharna nginumna sarena leuleumpanganana di luar eta nya per detik zikir ka Gusti Allah nu make aturan eta nu hesena jadi urang mah neuleuh teh zahirna bae nah engke bae karasa dibawa ku kahirupan wali nu tatadina teu nyaho ka Allah jadi nyaho tatadina teu sieun jadi sieun tatadina teu cinta jadi cinta nu tatadina henteu resep ibadah jadi resep eta teh kabawa ku dunia kawalian seseorang geus bae eta rasakeun ku urang lantaran urang mah ngudag pagaweanna mah hese nah ieu lah disebut mufrad alam jang pamuntayangan ka Gusti Allah nu sakumaha kamari urang nganyahokeun heula sifatna nganyahokeun heula asmana kanyahoan sifat jeung asma bakal timbul afalna di mana geus kanyahoan asma sifat jeung afal bakal timbul zat lantaran moal kaluar sifat tina zat hese diomongkeunana ngan pasti kaharti nu mantak disebut ge ilmu rasa rasa kadeuleu rasa kadenge rasa dideuleu rasa didenge rasa dikajahokeun lamun geus timbul dibere rasa kos kitu geus moal salempang ka geus hirup kumaha geus nikmat nu aya ibadah teh ngeunaheun jasa mun ngadenge nu maca Quran lain nu dihartikeun makhrajna nu kadenge makhrajna suara lain tetapi dibalik eta aya kaindahan nu hese dicaritakeunana nu ngeunaheunana sabulu-bulu eta mah geus hese caritanana nah disingkapkeun lah mun geus datang ka dinya ku Gusti Allah saeutik ketika neuleuh jelema kadang disingkapkeun trek oh ketika neuleuh masjid disingkapkeun trek oh henteu selalu ngan kadang-kadang ku Allah disingkapkeun inkisab ngaranna iyalah hasil mujahadah muntayang ka Gusti Allah diberelah ku Allah kok dibere kos kitu seh lamun Kangjeng Rasul dibere kekuatan mukjizat lamun wali dibere kekuatan karomah naon supaya mantep keyakinanna ka Gusti Allah mun ulama dibere maunah supaya naon istiqomah ibadah ka Gusti Allah geus jada boga rasa ngeunah lamun geus boga rasa ngeunah per detik setiap saat selalu ingat ka Gusti Allah lantaran ngeunaheun geus we neuleuh dunia teh sesemperan hanya variasi-variasi nu teu berarti bagi diri da hiji we Allah etalah nomor kahiji geus
pangkat Kangjeng Nabi nu mantak dijuluki mufrad alam lantaran seluruh makom dinisbatkeun ka Kangjeng Nabi handap kabeh ge sebab Kangjeng Nabi mah diceluk ku Gusti Allah Rabb. Kangjeng Nabi na Rabb anu manggilna Mahrab. Masya Allah nu mantak moal aya tanding Kangjeng Nabi. Urang ngadeketan Kangjeng Nabi bakal deket jeung Allah. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Cintakeun ka kaula, Allah bakal cinta ka maneh. Ai hayang cinta ka Allah maca selawat tilok bolon. Da kumaha cintaeun Allah? Kunaon sih haju ka aing maca ka Allah tuh Rasul aing pan sia nyaho salat ti Rasul aing. Pan sia nyaho haji ti Rasul aing atuh ka Rasul aing bae sia mun tayang maksudna wasilahan. Lobakeun maca selawat. Qul bejakeun in kuntum tuhibbunallah mun anjeun cinta ka Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Tuturkeun kaula engke ge bakal dipake ka cinta. Cintakeun ka Kangjeng Nabi, lobakeun maca selawat. Aya hukum keputusan ti pangeran ieu nu bakal dicaritakeun ieu. Dengekeun. Aya sabaraha amat? Aya 9 bakalna. 5 jelas. Nu 4 samar. 5 jelas, 4 samar. Dijieun di 2 ayat. Si coba kumaha man cek Abu Jahal kami hayang ngadengikeun instruksi ti pangeran ya dengekeun nya mana nomor kahiji alla tusyriku bihi syai'a. Allah ngainstruksikeun ka aranjeun kabeh dengekeun ku cili maraneh kabeh nu 5 perkara nu jelas teh nomor kahiji ulah sok ngamusikeun ka Gusti Allah saeutik ge ulah aya syirik. Oh sugan teh naon mah sia menyinggung aing teman-teman. Ulah aya ngamusyrik-musyrik. Kok bisa kos gitu sih man kunaon eta cek pangeran ieu cek pangeran neuk pangeran mah ka Allah bae ulah sok make Uzza Manat Lata kan ka pangeran mah teu kadeuleu cek nya gaib pangeran mah kami ge percaya aya pangeran teh ngan atukan urang kulantaran gaib hese geus bae make nu aya heula nu kadeuleu ieu teh pangeran tuturunan kapan ti karuhun urang kadeuleu atuh tinggal disuguh bae. Justru etalah instruksi ti Gusti Allah nomor kahiji alla tusyriku bihi syai'a ulah musyrik. Nomor kedua wa bil walidaini ihsana ai asinu bil walidaini ihsana. Nikmat nu panggedena iman ka Gusti Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matak dijieun nomor hiji alla tusyriku bihi syai'a. Nomor kedua kanikmatan teh ayana urang diayakeunna urang hakikatna ku Gusti Allah tetapi melalui hikmah sabab meunang indung bapa urang. Bayangkeun ku otak urang coba cek Kangjeng Nabi urang ti eueuh aya meunang hikmah bapa urang totoker tengah peuting nandean indung paparahuannya beres ti kelebu sorry sia nu mana nu ti kelebu beres ngandung apan eta mamawa maneh 8 bulan galibna bayangkeun kota naik kana puyeng naik kana ceuli tarorek naik kana irung naik kana bibir teu ngeunah dahar teu ngeunah nginum nu mantak nyana raba-raba mana nu ngeunah cak nyana neuleuh buah ngora cak nyana pasti ngeunah neuleuh cau ngora pasti ceknya nangeunah neuleuh jambu ngora pasti ceknya nangeunah neuleuh tai ngora pasti ngeunah masa nu ngora-ngora lah eta kan diicip-icip kunaon eta aya manehan kan di jero terus 3 bulan 4 bulan rada deres mulai rada ngeunah deui dahar
deka mama dage maka diperhitungkan mualah lantaran ieu keur hamil ieu keur ngandung pan eta di jero beuteung keneh geus deudeuh indung dek kondangan deh itu ulah lah cek bapana emang kunaon gitu ulah ibadah deket ya ulah deket ke emang kunaon gitu besi kumaha meureun di jero anak lain emang kumaha teu bagus kadeuleuna kunaon gitu lantaran di deuleu dihareup sakumaha jelema anu melendang deuleu di tukang gitu bagus tak nu jelas sopan lain gitu nu jelas lain gitu deudeuh ka anak besi kaganggu dek nginum ieu ulah lantaran besi mabok di jero dek kadahar ieu ulah besi mabok di jero dek sare dek naon ge masih diperhitungkeun di jero beuteung keneh geus diperhitungkeun ku indungna masyaallah mulai ku hari ke-9 bulan geus siap-siap dek ngalahirkeun antara dua pae hirup jihad jana ya Allah ya Rabbi embung disesar lantaran aya lawang nu khusus nu mantak embung disesar lainna naon mahal 12 juta sedengkeun ieu kan kemampuanna ngan saukur 1 juta 2 juta dipaksa ku dokter kudu disesar bae zalim dokter nu mesti ulah disesar mah haram disesar sebab nyesar mah ngarusak alamun geus mesti terakhir kakara tuh masalah lawangna teu bisa teu mampu ngaluarkeun lantaran ieu adalah melebihi kapasitas sebab waktu asup nama leutik kuloon keluar jadi gede nah iya melebihi kapasitas tapi kakawasaan Allah jangan keluar bae keluar bae nu asup mimiti leutik keluar gede masalah masalah tuh maka suruh jadi pikiran ulah urusan kakawasaan Allah apa warinya ngabeten ngaheujeun borosot alhamdulillah anak aya langsung kunyana dipandian kumah dukun dan semedi susuan teu meunang aya nyamuk teu meunang aya naon digebegan kunyana kaganggu sare indung pikir kotak coba aduh langsung nyusu menang sababaraha penting mah 2 nu nyusuna seuris ya mah heran aing mah nu hiji orok nu kumisan teh mah Pak eta masyaallah nu pamalingan sieun teh ya cek pemalingan budak eta mah nu nyusu kumisan orokna bae kumisan komo bapana budak bayangkeun indung masyaallah terus beki gede kuari terus bae diisangan dipandian waduh eta indung ya Allah ya Rabb bapana neangan ka pabrik neangan ka pasar jang meuli susu jang meuli ambet jang meuli naon indungna ngurusan di imah bayangkeun indung bapak emang kumaha gitu ya Allah ya Rabbi nah kuari geus mulai leng-leng kokorondangan dan lain sebagainya tetep mana sing ade budak besi kahau sing ade eta kan ku deudeuh ka anak sing ade konsian emang kunaon itu di tukang empang pan ke ngejebur ka empang deui kajenting bapana ka empang asa ulah budak tolol teh indungna deui ngomong emang kunaon gitu bohongan nah, pasti aya nanaon ye pasti aya nanaon ye sekali dia coba ngomong dah budak mau ulah ka empang ai bapana kajeun kena ngejebur nah emang kunaon gitu tilok balik berarti nyandung ya bebeja keur nyandung di mana aya lalaki bebeja nyandung atuh meureun mun bebeja teu diizinan si di mana aya laki ngomongna atuh lakos ditu nu tenang atuh mun si ngomong sok kitu mah tenang lo budak hese ngomong jeung nyandung mah teu kaharti kitu kurang eta berat aduh lamun hayang nyaho jati diri urang nyandung coba ge hayang nyaho jati diri urang nu asli dan nyandung beres nyandung mulai guys tuh deuleu setan datang nyaho asli da urang setan berarti padahal eta kiai tetep ku pamajikan di setan-setan tuh setan datang tuh
eta yo aslina urang saking kiai di setan-setan ku pamajikanana atuh komo tukang karung mah bae juri geledegan aduh geus teu kuat karo janduk geus di setan-setan di juri-juri urang asli na urang kanyahoan ku ari oh berarti aing setan dah maleureun ngomong mah maleureun tilu bacem hiji jeung nu dicandung moal aya anggeus-anggeusna ti isuk datang ka sore tangga isuk ge moal putus nomor kadua nu susah nya nyaritakeun ka susah moal anggeus-anggeus nomor katilu nu gede hutang moal anggeus-anggeus moal aya anggeus paeh betok geus nah ini Allah tusiku bisyia nomor kedua bayangkan lantaran indung timimiti ngandung ngalahirkan ngurus nyusuan dan lain sebagainya datang ka onggong-onggong dan lain sebagainya tetap duduk nak ke anak baik deka mana ge moal anak deka mana ge kela besi anak aro anak ya anak maka instruksi ti Gusti Allah wa bil walidaini ihsan sing boga gawe hade anjeun teh ka indung bapa ihsanan kalawan hade nu nya ulah nyentak ka indung mah ulah marah ka indung bapa lantaran nyana nu jadi sebab ayana urang ngemantak ridho Allah fi ridho walidain ridho Allah terletak pada ridho indung bapa ridho Allah ridho indung bapa ridho Allah moal ridho Allah fi ridho walidain masya Allah dua nomor ketilu wala taqtulu auladakum min imlaq kalakuan nomor kahiji baheula ku parmekah teh musyrik nu mantak cek Gusti Allah ala tusyriku bihi syai'a nomor kadua ka indung bapa teh sogol urang Arab mah nu mantak diinstruksikeun ku Gusti Allah wa bil walidaini ihsana nomor katilu kalakuan urang Arab teh mun boga anak awewe teh asahina sangkilang kukumaha ge tetep bae kunyana dibungkus hirup-hirup dikubur atawa mun boga anak teh lantaran ieu kehidupan teh kurang pati mantap can mapan lahir deui ka dunia teh kubur besi ngabahayakeun ka harta susah engke nu mantak instruksi ti Gusti Allah hei urang Arab cek Gusti Allah macam kan wala taqtulu auladakum min imlaq ulah rek ngabunuh anak kulantaran rempan sieun beusi pakir kulantaran di dieu teh aya min ajli imlakin beusi pakir lain ngabunuh langsung dikubur bae kumaha kuari lamun digugurkeun beusi pakir sarua bae membunuh ngaranna atawa kuari mah azlu bae azlu di azlu teh artina begitu dek keluar cai wade cabut besi anakan emang benar gitu lah can mapan ya besi pakir sarua jeung ngabunuh azlu eta nomor katilu ditahan ulah kena boga anak cukup dua saja masuk kabeh lain kabeh cukup dua emang kurang bayangkan coba orang kan hanya jadi karyawan yuk atuh kan pendapatan saya sedangkan kan orang lah iya imah gecan boga ya motor gen kreditan kumaha lamun timbul anak dari ya pokoknya mau besi susah lah kadituna tah eta kos kitu teh ngabunuh ngarang dilarang ku agama kabeh larang ku agama mun sieun pakir azlu larang ku agama besi pakir mah sieun besi pakir mah kemudian atuh ayeuna mah kitu komo ngabunuh langsung mah menggugurkan besi pakir haram
bunuh sarua bae aya nu ngabunuh geus kaluar aya nu ngabunuh di jero beuteung keneh aya nu ngabunuh tibahaneun sarua lamun elat min jimlah besi fakir tetep pembunuh keneh bae ngabunuh keneh bae haram hukum. Emang na urusan rizki kumaha kitu cek Gusti Allah nahnu narzuqukum wa iyyahum. Muhammad bejakeun ka para kupar-kupar Mekah kunaon make jeung sieun fakir endahan dikubur hirup-hirup atawa diazu dicabut teu diasupkeun ka peranakanana atawa manehanana ditahan peranakana supaya ulah boga anak kabeh ngaranna nahnu narzuqukum kaula nu agung anu ngarizkian aranjeun kabeh wa iyyahum jeung anak emang maneh kitu nu ngarizkian kaula nu ngarizkian kurang makan kurang percaya ka Gusti Allah kurang keyakinan ka Gusti Allah. Gusti Allah ngajelaskeun wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Al-Qur'an teh teu pati-pati anu lempang kumalandang di luhur bumi kecuali Allah nu bakal ngarizkian. Wari aya surat ti bupati mun maneh jadi PNS bakalna ieu aya gaji eselon 1 sakian eselon 2 kajian eselon 3 sakian eselon 7 sakian emang aya aya bae lah pokona eselon 7 ge tah eta berbagai golongan-golongan 1 2 dan sekian guru golongan 1 sakian 2 sakian 3 sakian eta keputusan tah geus kuari diadukeun percayaan keneh ka Gusti Allah apa percayaan keneh keputusan bupati. Ternyata percayaan keneh ka bupati padahal bupati ge menangieun Allah paek saruanya lagi tapi kurang percayaan ka itu aduh aing mah dia besi teu digaji dek terus bae digawe pokona besi teu digaji rempan aing teu asup ieu ngaguruan asa dipecat aing mah ke gaji Ayati Gusti Allah mah ieu acak Gusti Allah aing nu ngarizkian sia mah ibadah bae ka aing sugan boga kasieun henteu teu salat atuh biasa-biasa bae tenang-tenang bae kalem-kalem bae teu puasa tenang-tenang bae tapi ku Allah dirizkian bae tah ieu urang mah percayaan keneh ka makhluk dibandingkeun jeung ka Allah nu mantap iblis jasa iman terus saya pendidikan tasawuf maksudnya supaya keyakinan ke Allah mantap dididiklah supaya bergeser keyakinan ke Allah setik supaya pol ke Gusti Allah mungkin boga pol ke Gusti di berbagai bab ya ke bab rizki baik polkeun ke Gusti Allah mantak lamun geus bisa pol ka Gusti Allah dieueuh ka aya nang Allah kuari aya diurus ku Allah rizki teh ya geus ditulis memeh urang lahir geus maksum berarti kan geus aya bagianana nu bakal ka urang moal bisa ku batur nu ka batur moal bisa ku urang andai kata ku kumpulan sadunya deuk meunangkeun nu lain urang moal bisa nu lain jatah urang kumpulkeun jelema sadunya supaya ka urang moal bisa nu bakal lain ka urang tarik ka urang moal bisa nu bakal ka urang tahanan ku sadunya moal bisa datang bae tak supaya keyakinan kos kitu abe mantap ibadah ka Gusti Allah iyalah tasawuf ngaranna mulai urang boga keyakinan ka Gusti Allah geus aing mah dagang moal tani moal deuk ka Allah bae aya teu masalah aya sesuai mah jeung kelas teu masalah ngan aya teu sesuai jeung kelas ulah cek pamajikanana ka pan teu ka warung lah ka Allah bae pasrah ngojek atuh ka tah ngojek ge sarua teu kurang pasrah ka Allah pasrah we ka Allah capoe dua poe ka ieu urang teu dahar geus kumaha Allah bae kieu bae tuh ka geus kos kieu urusanana kakak-kakak tuh ka Allah kula mah deuk balik itu ulah balik mah mong urang atuh aing butuh pan kasia tuh aing dibutuhkeun jak nyana aing di paraban teu eta aing paraban urusan Allah aing butuh urusan aing puyeng jak nyana ieu kakak eta kudu ngaji deuk nasawuf deuk norekat kudu ngaji lamun teu ngaji cilaka saya pendidikan khusus supaya mantep keyakinan urang mun nyaritakeun keyakinan loba macam-macam
ieu mah carita nuluhur Abu Yazid al-Bistami lepas kutubul auliya ngan memehna nyana zuhud geus jadi raja zuhud kapanggihlah jeung Ma'rufil Qurhi. Assalamualaikum salam ai maneh datang ke mana ka zuhudan maneh cek Ma'rufil Qurhi cek Abu Yazid kieu ulama zuhud teh coba tanpa ayat terbersit di hati ngahayang-hayang boh usaha boh tani terhadap dunia bagus aya bae di dahar eueuh bae sobar eta kitu ulama sakitu wallahu alam